Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi Panunggu Catur dalam debat dengan model Problem Based Learning di kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Kota Bogor. Dan ini video praktik pembelajaran saya. Hayu urang ngamimitian ku ngadoa di kawitan. Beres salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngadoa, alhamdulillah orang Papua dia sehat, sadayana nya. Pokokna mah jaga kondisi, pokokna mah situasi menuju cuaca tidak stabil, terus itu bencana di mana-mananya. Kemarin gempa sabab kali, karaos padahal gempa di mana di Cianjur, terus di mana itu catatnya? Sukabumi ya, tapi karaos pokoknya masih hati-hati. Dicek hadirannya, cek hadiran, terus apa yang apa? Ayo teman-teman, oh Diva-nya, Diva benar? Diva ini. Ya, Edwin. Kelas saya ya alhamdulillah sudah. Ayeuna coba rapikan bawa. Ajukna rapikan ayo ke eta sok. Terus di luhurna. Pokona mah ieu nu di payun pasang ka payun. Ayo hadir ngali ka payun. Tara aya pasang di payunnya. Minggu kamari masih embut keneh pelajaran naon kamari? Jadi sadacan ayeuna bade materi anyar eta engke aya sadacan aya nu embut keneh tahu sindiran? Sabu tadi nih nanti. Kalau kadamu boleh sanes. Sindiran teh? Sindiran teh kayaknya karena si anu dibangun jangan si tujuan teh sampai upah teh Ya, saya bisa Lydia ya embut keneh berarti kamari teh sisinan di Mahata. Ayeuna mah aya teh sih pembuat kaitnya sindiran sareng ayeuna materi anyar anu ayeuna teh nyaeta Panunggu Catur. Yang Panunggu Catur teh moderator gitu. Moderator kan aya sababaraha eta. Nah, lamun sindiran teh tadi soal Lydia oke kan
didebatkeun teh ya. Tah juga aya paribasa misalna asa aing uyah kidul namun ieu ngaitkeun kana eta paribasa. Jadi lamun urang debat teh ya kadang-kadang sok pakeugeuh ya. Jadi kumaha eta teh entong nepikeun ka jiga asa aing uyah kidul. Ayeuna mungkin urang ngawitanya tina tah yeuh. Tah materi anyar ayeuna nyaeta panunggu catur debat ya. Tuh, ketinggalan kan? Janten dina materi ayeuna teh aya kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarna nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks panunggu catur dalam kegiatan diskusi, debat dan sejenisnya. Terus tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran eta nyaeta setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menegaskan teks panunggu catur moderator dalam debat sesuai dengan kaidah kebahasaannya ya. Janten eta tujuanna kayakna dina pengajaran dinten ayeuna teh jadi kudu bener-bener ngatos teu nunanina teks panunggu catur jiga kumaha ya. Ayeuna mah urang ngawitan tah dibagi kelompok heula we ayeuna mah nya sok ayeuna calin menurut kelompok masing-masing. Yuk, bagina. Ya sih. Apa calin ya menurut kelompok masing-masing ayeuna coba kelompok tongka ayeuna mah kan tadi ngaran fokusna nya. Yuk kasih heula sadayana ice breaking ngaran fokuskeun tadi kan calin menurut kelompok masing-masing kan sok pamana ya fokusna ayeuna sok tapi sadayana nanti dijawab ya teman-teman ya. Fokuskan urang emprak sakedap ya, emprak sakedap ngafokuskeun. Lamun ku ibu nyebut enjing keprokna sekali ya. Lamun misalna keprokna misalna ibu nyebut santen berarti keprokna 2 kali. Lamun wengi ya berarti eta henteu keprok ya. Jadinya santen santen enjing 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 wengi wengi santen santen enjing wengi. Ya, sip, saya Sedena ya. Berarti fokus sama tadi Sedena. Tingali eta tayangan di payun. Sok pilih anu aya nu bade diteruskeun sampai ka kumaha ya. Alhamdulillah, cager. Awal kumaha cager? Kami awal cager. Kerja di mana ini nak? Kurang belajar terus kecil-kecilan tuh. Oh gitu. Sana? Jalan kota. Ini kota. Biasa apa? Zona bulan. Nya, yang beda wae. Tapi pak, yang bulan di donat wae. Ayah anak. Tuh kan, arah kerja omongkeun. Mau tidur lah. Nyanya, tak boleh turun. Ada omongkeun. Nyanya, ayah Aul gawe di mana ini nak? Aul gawe di bagian pasar Cicit di salah satu perusahaan di Jakarta. Wah, mulai mah pasti kebutuhan pas kopi ya? Ya, alhamdulillah lah lumayan. Bibit, bila ada kepang ini, bentar ya? Terus gimana? Pas baju warna pas dulu dia, kalau kayak disuruh di luar dulu, dia sama ya ada perlu ditanggapi. Aneh tahu tuh, kurang yakin sebelum dia pasti ada yang sini, pas dia mau ke hutan, terus bermain. Lah iya deh, udah bayar kurang yang berbayar, kurang paham udah satu sebelum dia semua. Mana percaya dia kurang pokoknya kita cuma, oke sih ya.
jam sepuluh. Belum hidungnya we tahun beberapa. Ya ampun, kurang bebas loh ya. Yuk, mana minggu? Kulit manis sudah sama busuk. Kok mana kata singgung sih? Enggak, ada yang kesinggung. Udah emang ayo itu tidak sama busuk. Malah bisa. Ayo bisa datang kompromi. Tapi ini yonya kurang dulu lebih berat. Tidak mau asal terus soalnya menurut orang baik menurut orang lain lebih baik. Tapi menurut emang ada menurut orang di menurut orang lain kan gimana? Ya orang baik contohnya kata-kata orang yang dibutuhkan kurang oleh dari orang aina makin sebelah nggak bisa diganti nyawa kan karena yang sopan gitu. Nah aina makin paham kan maksud orang aina mana komodi unan sih kita bahas kata body shaming kali benar teh body shaming tapi namun mana jadi si kru hidup kita mana ada kumaha namun dipoyokan juga gitu kumanya coba orang kumpul jadi nomor ngomong-ngomong di langkah gini nambah gitu sih ya bunga juga nah yakin bunga itu benar makin parah nyampurah dan pernah lebih panjang ngobrolnya kira-kira sampai deh kamu karakternya jadi menantang KB cuma jadi kayaknya gampang kan gimana kalau orang tua Gila tetap lagi gimana kedudukan sih keadaan naon udah terangnya tuh karena gitu bunga mana tak gila tetap lagi begang gitu orang teh kayak kitanya kenapa yang begang aneh tak itu terusnya namun gue berada jadi perenang kebun nah kita yuk makanan juga pasti ada makanan itu ada ngomong kita beda jahat dia mau udah ada oke-nya kamu bagai kami sih cuma naon tapi kurang sih kenapa sih dunia ini cuma jahat tapi cuma ada di dunia nah kita yuk kami itu udah di dalam ada tapi kurang udah di dalam ada tapi oke tadi ayo dalam kaya ayo dalam miskin terus kalau mau kaya baik kita harus awal berarti jadi jelas miskin eta kalau mana-mana tapi orang penasaran namun si baru udah jadi cuma baru kali gimana tuh kemana nah pasti sih kayaknya bakalan bagi ayo coba orang coba iya gila tetap lagi makin subur aja teh udah mainnya nya alhamdulillah anak Mam Donat beren nih mana oke awaknya makin nasi mau digosipkan nya enak mah kayak dia awak ke gym nyakin awak pesan aku donatnya karena awak pesan kayak donat dan makan loba terus supaya badannya berisi nya boleh kayak dikirim barang pulung sama bahasa Inggris 2 box oke jadinya baru enak aku 2 box mereka lagi dibayar jelas aku udah bayar jangan emang orang bayar gratis ya ampun dibagus-bikan memberikan ya tawang tolongan mana kurangnya jadi cermat ngomong yuk Ya, sip. Ya. Tara contohnya debat kan saya nanti kafe. Itunya kumaha? Kami teh keserian ya. Bagaimana ya? Yuk. Ibu. Kumaha? Eta teh kan kasus oge karena proses debat. Tapi dina eta mah teu aya panunggu caturna atau moderatorna. Jadi sebenarnya dina debat teh teu kudu aya panunggu catur. Oh, gitu ya. Sip, saya bisa statement atau pernyataan ya gitu. Sebenarnya kan tinu kemasan ya tina bentuk nanti kan bentuk kan debat kan namanya debatnya kan berarti silih adu argumen gitu kan nah gitu. Tapi nah dia mah tak aya panunggu catur tak gitu. Tapi kan jadinya gitu kan. Lamun tak aya panunggu catur kan jadi pasti akan tadi. Nah makanya gitu KP
nami abdi Siti Baida selaku moderator, sareng penggantian abdi nyaeta Clarissa selaku dosen. Dina tempat ieu materi anu bade dibukikeun nyaeta ngeunaan budaya Sunda kageser budaya asli. Ayeuna tos aya timpro di Parikeca. Katimpro diaturan kanggo Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Lebaran Sunda atau Lengse dilaksanakeun. Hapunten bila aya kesalahan-kesalahan kudu dina ucap antara misiga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Tah, nya tos ditingali kan. Tina tayang eta tadi kabayang nya kumaha sabageuna namina si Panunggu Catur teh teksna kumaha, debatna kumaha gitu ya. Ayeuna sok pidamel KPD-na tapi take ku ibu di-share di Google Classroom. Sok eta aya evaluasi teman sebaya ya. Jadi ge misalnya video aya beda kelompok teh aya tuh nu teu aktif ya. Aya tuh anu kan kadang-kadang sok aya nu rajin saurang atau unggul nulis teh ya yang lain mah beureun main HP atau naon gitu nya. Nah, itu ge ibu dibagi di Google Classroom sok diisian dinya yang aktif, yang teu aktif teh saha di Google Classroom ya. Sok mangga dikerjakeun LKPD-nya ya. Yuk. Nomor hiji. Tah, nomor hiji teh kan dipiwara ngebandingkeun jadi kayak di komentaran ya antara video anu kahiji tadi pas mimiti ya anu teh debat si aya nu istri duaan ya. Eta sareng anu video nu nembe eta dibandingkeun. Ya sok Ibu. Kumaha? Ningali tidak pertanyaan nomor 2 berarti tema teh bebas ya Bu? Ya, temana dibahas ayeuna teh berarti kan ngadiskusikeun sok bade naon temana eta. Lihat dengan Ibu. Mama, Berarti nomor 2 teh ngadamel kalimat Panunggu Caturna. ya, terus ya jadi didamel kalimat kan kumaha kecapanana anu maranah teh ya. Jadi enggak kamu ngatur eta acara teh. Ya, sok. Ya, sok mulai. Kumaha? Berarti struktur teks Panunggu Catur sareng struktur teks debat teh beda nya. Ya, ulah susah ya. Janten eta janten tong tepikeun ka pagetos mengaminat struktur teks debat sareng Panunggu Catur benten ya. Nah, make benten anu debat mah di awal ngepikeun ka akhir, anu dicarioskeun atau naon, amun teks Panunggu Catur mah justru anu dicarioskeun ku si Panunggu Catur eta ya. Yang saya sok mangga di damel etana LKPD-na engke kapayun perwakilan tiap orang duaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampangkeun nami abdi Clarissa selaku moderator, sareng Jungkro nyaeta Tiara Sabila, Trasiman kontra nyaeta Dewa sareng Lydia, dan masih nyaeta full day school. Pemerintah geus melaksanakan full day school pikeun salapi sakola. Hal ieu nolak siswa, sekolah, jeung guru. Aya komentar positif anu jeung komentar negatif yang nolak. Ngajadikeun orang mikir, nah bener Indonesia nerapkeun kewajiban full day school pikeun salapi jenjang pendidikan. Mangga timpro nambahkan argumentina 30 detik demikian guys. Murid salarasna payogi bimbingan di sakola sareng kulawargana. Pangal weruh anu diajari sakola memang penting pisan jeung diperlukeun pikeun siswa. Henteu ngagugur pangal weruh di sakola, tapi oge kagiatan sosial di kulawarga sareng masyarakat. Kukituna dina dasarna melalui HD lambung sakola nerapkeun sistem half day school. Jadi setiap anak kudu nyuhan hak jeung
abdi dari Jalan Kalani salah moderator yang Sabaran kita. Tadi ngajawab pertanyaan nomor 1. Video kahiji aya panu catur, temana beda-beda, bahasana sangkan, bahasana formal, sareng lebih sulit dimengerti. abdi ngajawab pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Dina kesempatan ieu kelompok simkuring bade ngabahas pengaruh media sosial TikTok kana kesehatan mental barudak. Kukituna aplikasi ieu bakal diblokir tina dipake di Indonesia. Aya pro jeung kontra di ieu. Hayu kurang mimitian debat ngeunaan pengaruh media sosial TikTok dina kesehatan mental barudak. Dina perdebatan ieu tiasa ditindekeun yen TikTok salaku media sosial ngabalihan sisi positif jeung sisi negatif. TikTok ge ngarupana masyarakat salaku panggunana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga aya nu bade mairan? Aya. Dihitung ku Ibu 5 kali ya ngalah durasi ya teh. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada saya tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi ngarancang orang jawab dari kali ini di video kali ini ayat satu atau moderator sekarang di video kali ini ayat waktu ke argumen pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Teh. Sok mangga aya nu bade mairan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mangga lanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Video bering bade menjawab pertanyaan dari perbedaannya video 1 tak aya panu catur, sedangkan di video 2 aya panu catur. Terus bentuk debatnya lewat drama yang di video 1. Namun di video kedua bentuk debatnya seperti debat pada umumnya. Di video 1 temanya ngebahas hal itu penting, sedangkan video kedua temanya ngebahas hal penting. Selanjutnya video ke-1 bahasana digunakan santai, sedangkan video kedua bahasana digunakan formal. Untuk nomor 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, dina kesempatan dia kelompok simkuring bade ngebahas apakah sistem pesantren mere manfaat aturan barudak. Aya pro jeung kontra juga. Hayu urang mimitian debat ngeunaan sistem pesantren mere manfaat aturan barudak. Jadi kesimpulannya udah dilebetkan karena pesantren atau hotel, kita dikembalikan ke pilihan masing-masing. Dua-duanya aya positif secara negatif. Nah, kumaha urang nyikapna sakitu pas debat interview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip saya. Mangga aya nu bade mairan? 1, 2, 3, 4,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga dan abdi memataikan amanah. Pangkat Nabi Abdi Faisal Istira. Abdi bade ngabacakeun jawaban anu nomor kahiji. Video kahiji kaya kanu catur, informal, jeung terpahaja. Sedangkan video kedua aya kanu catur, formal, direncanakan, jeung aya sempurna. Lanjutna abdi bade ngabacakeun jawaban nomor 2. Modern. Atur nuhun sadayana karancengan sadayana anu tos tiasa hadir sia ieu. Dinten ieu urang bade ngabahas pangaruh pamakaian media sosial di lingkungan sekolah. Pastina aya tim anu pro jeung kontra. Ngeunaan pangaruh di media sosial ieu. Grup A salaku tim pro, sedangkan grup B anu kontra. Sapatos anu urang terang, warsi ieu teu anu serba digital media. Jarang-jarang waktu anu teu aya halangan deui. Media sosial tos ngajembadani perbedaan eta. Lewat media sosial, siswa tiasa ngadamel komunitas diajar lapor gambil. Begitu tiasa meningkatkan kemampuan tingkat keterampilan siswa terkawatos ku perbedaan jarak jeung waktu. Tentang kesederhanaan media sosial salerusna ngabogaan akibat anu positif serta negatif. Nanging nyata sadaya balik deui ka urang. Kumaha cara urang ngamanfaatkan media sosial kasebut. Ya dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga kelompok ieu pada ngairan. Aya? Itu, aya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya tepuk tangan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Mutiara Setiana. Kami abdi Muhammad Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Ayo ngairan. Sip, berarti dan ngairan tepuk tangan sedaya. Kelompok anu pamungkas mangga sok belajarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Abdi Muhammad Rinanda Torik. Abdi Subajalan. Ayeuna Abdi bade ngajawab nomor hiji. Video pertama nggunakeun bahasa sehari-hari jeung teu nggunakeun panumbu catur. Sedangkan video kedua nggunakeun panumbu catur. Ya, tos, beres. Sok, mangga teman kelompok pamungkas berbeda ros. Punten abdi bade ngairan. Lamun aya panyatur anu dikaluarkeun tina forum teh eta gara-gara naon? Panyatur ngaluarkeun kekecapan teu pantes teu bisa Ya, saya bisa katasanana kelompokna tiasa mawawal ya janten nu dapi ngairan teh terkedam dina topik ieu nya bade perkawis debat atau kumaha apa namanya. Saya tepuk tangan sedayana. Janten anu kapayun tiasa mawawal patarasanana terus nona tiasa ya janten sekelas nama debat teh dina 10.000-an nya 10.000-an gitu. Bade eta dina forum anu formal atau bade sehari-hari bade eta topikna anu enteng anu teu pasti aya we nya gitu kan. Nah sabenerna sih jadi urang teh nu istilah nama ungkap namanya teh duaan nya. Nah kita bisi saya mun aya saurang teh kan aya nu panu jatuhna ya. Jadi kumaha atas sedayana? Atos. Sip saya sedayana tepuk tangan. Mangga balik ayeuna pamungkas
Kelas ya sahabat? Ya. Ya, ditinggali di HP ibu ya. Tadinya mau pada tidak laptop ya, tapi geningan saya jaringan ya. Bagaimana kasih sinyal? Lanjutkan ibu ditinggali HP ibu, tas saya sedayana. Ya, alhamdulillah. Ayah nu pokoknya serba-serbi ya, ayah nu saya kesakser saraya samanya kira-kira. Nah, nu ibu ditinggali yang ini teh di dia nyaeta Falisa. Sampai dua Alif. Mana Alif? Falisa sama Alif Papayun. Ya Papayun. Ya. Itu ya. Eta mana pindah teh? Jadi kalau sasaran Arif eta nu tinggal dina evaluasi nang saya nya. Terus jadi siswa anu teh ku ibu ditinggali terus teh teraktif ya. Mangga ku ibu sa ngaliat terima. Ku ibu, nah reward ibu. Saya babu. Anu dia nu evaluasi. Sahabat mana? Milo. Mana gini? Sami. Ya. Alhamdulillah kita tadinya beres ya. Jantan kos ngakos sadayana pokona mah ieu panu catet ieu. Bentana panu catur, bentana teks panu catur teks debat teh ya dia gitu. Tapi daripada ibu di Cilegon mendingkan saha nu di Cilegon. Coba Ci. Sok, sa. Tadi itu. Nah. Ini apa dalam dari tapi ya top lah. Penemu catur beda yang teks debat. Kenalan teks penemu catur digunakan jika catur musik penyatur. Teks debat digunakan sekali urutan dimiliki ketika akhir. Ya, terus bisa. Tepuk tangan. Ya, kumaha? Ya, panu baca kita geningan lucunya aya ya kumaha pokona mah unik gitu. Rasa sadayana? Tapi naon aya teh hesena dina diajar panu baca tuh aya teh hesena naon? Hese dina ngaluarkeun gagasan. Ya, gagasan. Kumaha gagasana? Gagasan make bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi kudu make teks itu dulu. Ya, leres pisan ya. Enten eta tah hesena diajar panu baca tuh komo di Bogor ya. Anu sanes asli orang Bogor. Jadi kada mau teks sama di mah gitu kan. Kamu sanes tanya. Saya pisan tina segmen
doanya orang kali itu biar aku nggak doa dulu baliknya. Yuk, mangga PM, doa. Kita dalamnya teh dasar saya dinten mengse mugi berkah kanggo untuk hayu urang ngadoa sasarengan. Doa sahabitan. Thanks,